Orang kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam Balyan bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syauna Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawab bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kyai Haji Ahmad Faqih wa khususan Az-Zailani radhiyallahu anhum wa parallahu dunubahum muslim Ibrahim bil dan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu ari katiluna mashul wajhi eta ngusap beungeut hatta dohiri sehingga dohirna mustarsili buuk anu ngarumbay lihyaihi tina janggotna jalma nu tayamum wal muqbali jeung anu mengket min anfihi tina irungna tayamum jeung anu naon madepnya tina irungna jalma nu tayamum ala sapatihi luhureun bibirna tayamum liqouli ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala pamsahu maka kudu ngusap aranjeun biwujuhikum kana pirang-pirang banget aranjeun wa aidiyakum jeung kana pirang-pirang leungeun aranjeun wala yajibu jeung teu wajib naon isalul turabi nepungkeunana atau nganepikeunana taneuh ila manabiti kana pirang-pirang tempat asy'ari ila manabiti kana pirang tempat jadi nabuuk asy'ari manabiti asy'ari nya jadi nabuuk aladi anu wajib aladi yajibu anu wajib non isolul ma'i nganaon nganepikeunana cai ilahya kana anu bukan jadi bal walayun dabu balik tanda disunatkeun nepungkeunana walau hafifan jeung sanajan eta buuk eta ipis 5 karena perkara pihi dina itu nepungkeunna menal masyaqqati halna tetep tina masyaqqat aya nomor katiluna tina rukun tayamum nya eta tina rukun tayamum nya eta ngusapna beungeut hatta dohiri sehingga dohir mustarsili lihyaihi nya buukna anu bulu-bulu na beungeut anu godegan kitu tah diusap lihyaihi bulu-bulu nu ngarumbay lehya dina naon dina carehan cangkemna godeg-godeg ka dieu jangot kudu kausap beungeut
batas beungeut teh nyaeta ti luhur semet buuk jadi ti handap tungtung gado ti gigir semet pentil ceuli kiri kanan nya kenca katuhu teh eta beungeut kudu kausap. Malah pareheula ngopi. Wah, narago. Ayo. Tadi seberapa gelas ngopi beda. Seberapa koin no? Tayamum mah beda jeung wudu. Dina masalah beungeut tayamum. Lamun wudu mah cai teh kudu nyerep. Nu ipis teh nya kana kulit. Cai teh. Lamun nu kanal mah bulu-buluna teu kudu. Gitu. Kumaha ngabedakeun anak ipis jeung kanal eta bulu nu aya dina beungeut. Lamun mah pahareup-hareup ngobrol kieu katingali kulitna eta gadona berarti jangkotna ipis mun katempo atawa godegna pipina ya katempo kulitna berarti ipis lamun teu katempo kulitna kan kanal berarti tah anu ipis mah kudu nyerep cai wudu teh anu kanal mah teu kudu kumaha tayamum eta tayamum. Tadi tayamum nyata masul wajli hatta dohiril mustarsili lihiyatihi wal mukbali min anfi alas pati. Nyata ngusap beungeut nepi nanya sehingga dohirna nepi ka dohirna beungeut bu non dohir bu keluarna bu anu rada panjang ngarumbay lihiyai dina jangot datara panjang-panjang ting jangotnya paling panjang 2 jengkal gitu kausap lah eta jeung anu naon anu aya anu madep aya dina nya kumisna gitu eta kudu kausap ala sapatihi luhureunana bibir luhur bibir kumis luhur bibir mun alisna luarna we ente kudu ngayakinkeun yen ieu kahalangan ku buuk gitu asa ieu asa nepi beda tayamum mah lamun abdas mah kudu nyerep abdas kudu nepi kana kulit tayamum mah teu gitu liqauli ta'ala karena ya daun Gusti Allah wamsahu biwujuhikum pamso maka kudu ngusap aranjeun kabeh biwujuhikum pirang-pirang ngebeungeut aranjeun jeung kana pirang-pirang dina kudu beungeut teh leungeut kaden tong kekemu eta kekemu mah ramiping nya kekemu ku taneuh wala yajibu jeung teu wajib naon isolul turabi nepungkeunana atau nganepikeunana ila manabiti sya'ri karena pirang-pirang tempat jadina itu buuk sika kebal teu wajib nepi teu kudu nepi nyerep kana kulitna teu jadinya bulu mes jangot jadi tah nepi kana kulitna teh teu kahalangan ku ieu ge teu naon lamun teh mah aya jangotan itu teh kan ku jangot ieu teu naon penting mah kausap we gitu. Beda jeung wudu, ari wudu mah kudu nepi karena ku kulit ari ipis mah. Tayamum mah teu gitu. Ila manabiti sya'ri. Karena pirang-pirang tempat jadina buuk. Aladi yajibu anu wajib isolul ma'i nganepikeun cai ilaya kana tadina wudu mah wajib nepina teh. Cai teh dina wudu mah kudu nyerep kana kulit. Eta lamun eta buuk ipis atau buluna jangotna ipis, godegna ipis. Lamun nu kanal mah teu kudu, wudu oge jeung cai teh nya teu kudu nyerep. Ngabedakeunana ipis jeung kanalna eta buuk, bulu, godeg atau jangot, ngabedakeunana teh lamun ngobrol pahareup-hareup kieu katempo kulitna berarti ipis. Lamun teu katempo kulitna berarti kanal. Tah nu ipis mah kudu nyerep cai teh. Eta. Nu kanal mah teu kudu.
tah dino ipis lamun dino ipis dina wudu cai kudu nyerep. Yajibu isolul ma'i, wajib nganepikeun ana cai kana nu wilayah kana nu jadi teh tempatna jadi. Ari dina tayamum mah teu kudu. Gitu, na tayamum mah teu kudu cenah. Bal wala yundabu balik tante disunatkeun nepikeun na teu sunat sanajan bena cenah wala pipan jeung sanajan ipis daya mah ipis buluna teh bukna teh janggot teh ipis godekna ge ipis eta lamun dina abdas lamun dina wudu mah kudu nepi aya mah ipis buluna wala pipan sanajan ipis teh kudu nepi. Nah, asal bulu-buluna we godegna kausap. Dan kulitna kahalangan ku bulu oge gitu. 5 karena perkara pihi dina tanapina minal masaqati halna tetep dina masaqat. Itu dina usap banget asal usap we. Usap we gua. Jadi enten nepi kana tempat jadi nabu oge teu naon ari aya mah beda sareng wudu mah cai kudu nepi lamun ipis. Arabiu ari kaopatna masul yadeni eta ngusap leungeun dua ilal mirfaqaini sarta siku duanana lain nepi kana siku sarta ai nepi kana siku mah berarti batas siku ai sarta mah sikuna kudu kausap gitu. Leuwihan di siku. Jadi kudu jeung sikuna kausap. Jadi aya kalimat sarta mah teh kudu kausap lamun beda jeung misalkan ilal mirfaqaini nepi kana sikuna nepi kana siku saya batasan dinya. Kudu mah tapi kudu leuwih tayamum kudu leuwih di siku, di leuwihan. Eta mah kalimatna sarta sikuna. Duanana ya kan aya leungeunnan itu ge. Nomor kaopatna teh tina rukun tayamum teh nyaeta ngusap leungeun dua sarta sikuna. Qala asaidu Yusufu. Qala parantos ngadawu saha asaidu Yusufu Sayyid Yusuf Al-Jubaidi Jubaid Sayyid Yusuf Jubaid bi Irsadil Anami dina kitab Irsadul Anam. Wa kaifiyatu jeung ari pertingkahna migawe wa kaifiyatu tayamumi jeung ari pertingkahna migawe tayamum al mandubatu anu disunatkeun kama pirodati seperti keterangan anu aya dina kitab Rodoh ayat doa butunul asobi'i eta yen nyimpen si jalma nu tayamum butunul asobi kana pirang-pirang beteungna pirang-pirang ramo yadaihi ramona yadihi ramona tayamum anu jalma eta al yusra anu belah kenca gitu anu belah kenca ghairul ibhami halna salian indung leungeun anu kenca udah ada dipraktekkeun meureunnya bisa salah saur Said Yusuf Al-Jubaidi dina kitab Irsadil Anam dina pertingkahna tayamum dina pertingkahna ngusap leungeun eta seperti keterangan anu aya dina kitab Raudhah aya doa butunul asobi yen tah nyimpen cenah jalma butunul asobi kana pirang-pirang beteungna ramo leungeun anu yusra anu kenca disimpen gila naon goerul ibhami salianti indung leungeun jadi entong teu kieu mun ieu teh geus kana naon kana baki wadah ka kebuah tek
tong dikieukeun beuteng ramo leungeun ieu tah ieu nya lain ieu mah ieu pan lindung leungeun goerul ibhami iman lindung leungeun ieu mah ieuna tah ala duhuril asobi ilyamini kana tonggongna pirang-pirang ramo leungeun anu katuhu pan ieu nu katuhu nah ieu tonggongna ieu nu kenca tah beuteng nu kenca kieu jadi di sini teh ieu mah tong wakang kayak ieu mah jempol mah ieu we posisina teh kitu nya ya menokat goirul ibham salianti indung leungeun salianti ieu we ieu mah tong wakang tong ka dieu ieu kitu nya ya carana teh mimiti tebakeun kita harus kataneuhan teh simpen di dia nah bihaisu kalawan sakira-kira la takhruju henteu kaluar atrafu anamiliha naon la takhruju henteu kaluar naon atrafu anamiliha pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramo asobi di dia pas pisan an masbihatin tina curug leungeun gitu ayusro nu kenca wayumiroha jeung ngaliwatkeun si jalma ala dohiril kapi kana jerona dari tonggongna gitu kana tonggongna si nu kenca liwatkeun kana tonggong anu katuhu dohiril kapi tonggongna dampal leungeun ka dieu ya yumna anu katu ka dieu keun tah ya sok logat heula tuh kayak praktek tapi si liurnya yang logat nya nempokeun praktek eta jadi sok logat teh heula nah piyumna ala dohiri kapi kana tonggongna dampaleungeun aliyumna anu katuhu nah jadi dia tah ka dieu faida balago maka di mana-mana nepi itu si jalma kuahadomun kana pigeulang gitu ya menanu katuhu domun maka kumpulkeun eta tah kumpulkeun atropa kana naon eta teh poek kana pirang-pirang tungtung atropa asobihi kana pirang-pirang tungtung pirang ramo leungeun tungtung pirang-pirang ramo leungeun si jalma nyataeum ala harpin kana sisi siku kadieu tah diroin sisi siku ala harpi diroin kana sisi siku astan yumna anu katuhu wa maroha jeung ngaliwat mo jalma nu tayamum ila mirfaqi nepi kana sikuna jadi ka dieu tah set kitu nya ieu pa taneuh lep set ka dieu keun ngaliwat kana siku entong nepi ka dieu kemudian nepi kana siku liwatkeun gitu tali watkeunnya karek sabelah ya gitu nah suma ada robat nakapihi tuluy puterkeun jalma ada robatna kapihi kana beteungna dampaleungeun ilal batil diroin kana beteungna sikuna wa amaroha jeung ngaliwatkeun jalma alaihi kana jerona dampal kana jerona siku liwatkeun lep ieu tah lep diputerkeun ka dieu gitu tadi kan ieu ya jadi bagi dua ramo leungeun ka dieu keur tonggong leungeun ieu set diputerkeun tak pan ieu mantos tak kitu keun tah ieu mah teu kapake taneuh nu di dieu mah pan ieu
paling tadi ka dia keur tongong ieu teh puterkeun tah ieu ku dambalna gitu. Wa maroha liwatkeun alaihi kana jerona siku ieu teh liwatkeun. Ropan hana ngangkat genep diangkatan ibhamu jempolna indolengan faida balagha maka di mana nepi ada jalma kana pigeulangna amar maka ngaliwatkeun jalma badana ibhama kana naon liwatkeun kana ieu tah jerona jempol yusrohu lengan kencana si jalma ala doriri kana tonggongna ibhamin indung lengan yumnahu anu katuhu jadi kia jadi dina tayamum pan ieu teh kana taneuh blak nya blak kana taneuh ieu teh dibagi dua anu ramo ka dieu keur belah tukang kitu teh set tah terus balik diputerkeun ka dieu iya nu dampal ka dieu keur ibelah dieuna belah jerona jeung dieuna jempol ditekatkeun di jempol hah hah dugi ka ieu nah we hukum pan dia aya taneuhan anu ieu pan ieu teh kiri kanan teh aya taneuhan ka kebulan ya ini nu kayak rumah rumah teh nu katuh heula meureun masa teh plak tah ieu keur tonggongna ramo nu kenca keur tonggong leungeun nu katuhu terus dina ieuna dina dampal ieuna keur jerona nah terus nu katuhu pan aya keneh ra ieu aya keneh ka kebul keur leungeun kenca ti dieu set nepi ka dieu tah ieu dampalna gitu arti teh aya ngotong-ngotan teh ka harti gitu. Jadi ya pokoknya ini dibagi dua we. Jadi ada dua bagian tukang saya bagian hareup gitu set puterkeun set gitu kada set tapi teu beres nggak bisa terus ya praktek tayamum sanajan urang asa pamoalan kudu tayamum lain cai ageng kan bisa jadi baik wae penyakit pan itu modal si nenek silakan motor cek dokter cenah ya ulah kacaya tayamum gitu ulah kacaya cenah ge kieu di nya satya salah tadi kan tayamum mah suci nu bangsa darurat beda jeung wudu mah kudu kan lamun nurutkeun ka kebo ramo-ramo ieu mah ka kebulan mah ka keunaan tapi kan ieu mah ngaranna ge darurat atuh gitu moal ada yang gede nangos sapeungeut plek ieu heula lah bisa kasunut sirah tah tanya ramo na heula kiri kanan di dieu tah ka dieu tah mana palebah mana nu taneuhna can kausap ieu pan ieu mah kitu tah ieu ka dieu tah ieu mah can kaanggo belah dieu maka keur ieuna ka hareupna tutup aek coban tah katanya ieu mah pul tah ieu ketutupna eta maka dina wudu ge kitu entong kikieuan wudu ge ka dieu aya wudu mah pancai udah ngumah ceuli lepat-lepet teh itu kudu ka kumaha ceuli teh ulah hayo we digosok luarna hungkul ari ge pas rek salatna meureun nah ke salat kumaha ari pas rek salatna meureun otomatis si taneuh ge lain taneuhna rapalna nepi ka dikeprukeun heula pan ka kebun dipakena ge lain taneuhna wana teh komo taneuh ledok lain taneuh ledok lain taneuh tapi kan ke kebun asal aya na ditiupkeun eta wah gitu tah itu kan gitu mantap kamari nomor kahiji kuduna aya nekatkeun mindahkeun taneuh mindahkeun tina ieu kana ieu mindahkeun tina ieu kana dampal leungeun mindahkeun tina ieu kana beungeut gitu kamari itu kan rukun eta kudu aya menekatkeun mindah-mindahkeun eta teh kamari
nyata katambonya poe kelembutannya sekitar harga beraya ting panona teh sumayab alal biyusra tuluy migawe jalma nu tayamum biyusra kana leungeun kencana kadzalika eta nya kitu cara leungeun model tadi nu katuhu gitu. Jadi tina ramo-ramo leungeun kabagi dua anu dampal leungeun mah keur jerona leungeun musabna teh ramo-ramo leungeun mah keur luarna gitu. Jelas teu? Nah, kudu bisa meraktekeun. Sumayam sahu tuluy ngusap si jalma ihdarohateni kana salah sahijina dua dampal leungeun. Biluro ku anu hiji deui. Leung mun aya ramoan aya dampal leungeun anu potong sia kumaha eta nu potong saperti gelang tayamumna. Kabayang teh kan kieu eta nu potong kumaha? Kemampuannya. Hah? Nya bisa-bisa we sada sayana eta. Masina cai mah beurang dipotong misalkan punten potong saperti gelang cai dikocorkeun gitu kosok-kosok jadi. Etana ya ulah maksakeun dengan iya saya disesuaikan saya na eta gitu. Hah? Kita berangkat aku ramo. Coba bogeuna cekna kita ramo kudu neangan ramo nya gitu. Ieu mah pan kena ramoan. Ulah maksakeun aya ramoan gitu. Modeh salat asyhadu alla ilaha tahiyat curug kieu ge nya. Ada kucurug rega wasa curug kan rek diganti ku jempol gitu. Untungna ge buntung nyalahkeun ulama anjing. Tujuan buntungna jelaskeun. Ada. Wal homisu ari kalimana atartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Ari dina tayamum mah ngusap kalimatna ge beungeut jeung leungeun teh. Lamun dina wudu mah ngumbah. Idakum tumila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiakum ila marafiqi. Pagsilu tu kumbah. Dina wudu mah aing ngaran ngumbah kudu rada make tanaga, beda jeung ngusap dina wudu mah kalimat ngusap ngan ukur keur sirah. Gitu. Berarti lamun wudu mah kudu aya tanagaan. Ayeuna tayamum mangusap, alah saleh beda. Gitu ngumbah jeung ngusap dina praktekna ngumbah mah pasti aya tanaga nu kaluar. Matak dina wudu mah kudu aya tanagaan, aya dina tayamum mah ngusap na tayamum mah beungeut jeung leungeun diusap. Itu kalimat ngusap lamun wudu mah kalimat ngumbah. Dina wudu mah anu kudu diusap teh kalimat ngusap kur hiji dina sirah. Eta. Bainal masataini di antara dua usapan nyata beungeut jeung leungeun kedua nu diusap teh. Teu meunang kakemu ya. Walau an hadasin jeung sanajan tina hadas akbaro anu gede. Naon hadas nu gede teh? Susucina teh? Aduh, sami kitu-kitu keneh. Urang mah rek adus eueuh cai atawa gering ulah kacayan kitu ku tayamum. Nah kitu-kitu keneh sami. Kada ulah gugulingan apungkeun adus mah da hadas gede cenah berarti kudu kabeh kacayan dina wudu ge dina adus ge tayamum nya anger nya rek gugulingan atawa kusik tanu dia bawur-bawurkeun kana awak. Wa innama jeung pastina lam yajib henteu wajib tartib naon pil gusli dina adus lianau karena sanyanya nakalakuan lama eta
lama kanal wajibu eta samangsana geus bukti al wajibu naon al wajibu anu wajib pihi dina adus naon wis atamima eta ngaran badan ngarataan badan ayeuna adus mah ngawaratakeun badan ku cai gitu arek teh luhur heula arek teh handap heula mun teh handap heula ngajeleng meureun kawahangan kajeleng tah pas kajeleng eta mimiti niat eta aya dina wudu apa tartib aya tartib na wudu mah dina tayamum aya tartib nah adus mah rek digigir heula ngai naon pangheulana anu dikakeunaan ku cai tah eta niat dirinya mimitina awali gosli juz badan etanya mimitina ngumbah tina bagian badan mana nu pangheulana kakumbah eta dirinya niatna teh kitu lamun rek suku heula rek ngajeleng ka wahangan berarti bakal suku heula kumaha lamun ngajeleng teh sirah heula nya sirah heula kata kitu jadi luhur heula nah aya kalimat ngawaratraan badan ngaratakeun badan ku cai gitu ju'ilal badan ju'ila maka dijadikeun naon al badanu badan pihi dina eta adus kal udwil wahidin eta naon eta teh kal udwil wahidin kana lir anggota eta lir anggota wahidin anu sahiji ama baena nak laini anapun ari tartib di antara dua kali pindahan pala yajibu mangkata wajib tartib idil mashul aslun karena ari ngusap eta asal wanaklu jeung ari mindahkeun taneuh wasilatun eta lantaran palau doroba mangka lamun nyokot si jalma biadaihi ku dua leungeunna si jalma ala turobin kana taneuh wa masaha jeung ngusap itu si jalma bi ihdahuma ku salah sahijina leungeunna wajhahu kana beungeutna jalma wabil ukhra jeung leungeun hiji deui ya dahu kana leungeun hiji kaleun itu si jalma ukhra anu sajen deui jaza mangka meunang summa yang kulu tuluy pindah si jalma tan dina sabalikan saniatan anu kaduana liadi pikeun leungeunna itu si jalma saniate anu kaduana gitu. Ya dua kali pak deui kade anu urut diri dinaon dipake deui taneuhna kudu sabaraha bagian ya maker beungeut ya maker leungeun gitu. Ayeuna nurutkeun syariat menurutkeun kaayaan asa jajauheun tayamum di urang mah lantaran cai curcor asal daek di urang mah eta model anu caricing di cai geuningan di kolam itu dawa mudu genah tah cai aya tapi da anggar we da berat nya ge deukeut cai kadang-kadang cai deukeut abras ge wegah anggar gitu da setan bukan pinter kudu silih sangka cek nu di darat genah nu di cai mah abras tinggal kecebut deukeut itu ya ada anger ke di cai mah da setan malah udah ngagoda nya ge deukeut cai wegahna gitu. diajar dawa mudu mudu menang 3 poe mah minimal sapoe we heula sapoe dawa mudu ya kuat sampai tambahan deui sapoe deui tambahan deui sampai terus batulah ya gitu jadi salilana boga wudu gitu ya gerak
nanti hese teu. Heeh. Tapi berat. Diajar ya dalam wudhu rek. Ana misalkan rek kuliah, Tapi dah aku mah. mun misalnya tes duhur kudu Terus meskipun can batal oge da. wudhu deui rek. Deui. Rek naon eta wudhu deui? Salat asar. Oh. Teu naon wudhu mah. Lamun tayamum mah kudu sawaktu. Najan can batal ke tayamum kudu tayamum deui. Kerasar teh. Da meureun lohorna jam 2:30 meureunna jadi teu lila. Ting jam 3 aya jam 3 saparapat. Ayeuna coba lohor jam 12 ya. Lamun salat lohor jam 12. Sedangkan asar jam 3:30 jam 3 saparapat. Sabaraha jam tah? 3 jam saparapat. Nah kuat gitu nah nudu. Nyari hari salat lohor jam 3 mah meureun tungguan saparapat jam. Ayeuna salat lohor jam 3. Nah, salat asar jam 3 sapara langsung salat asar. Ya deket. Nah, menang salat jam menang. Pan kudu salat dina waktuna. Ya, tena duhur, waktu duhur jam sabaraha? Di jam 1, jam 12, taruh ke jam 3 saparapat nya BK asar. Selagi encan waktu asar mah duhur kene meunang cek satu meunang. Gitu. Meunang rek jam 2, rek jam 1 ge. Nah, cenah salat teh nepi ka jam 1:30. Salat lohor jam 1:30. Ada salat 1:30 ge masih waktu lohor. Gitu. Beda jeung subuh. Subuh mah cakedeung waktuna. Salat subuh jam 8. Eta teh luar waktu salat teh mah jam 8 mah lain waktu salat subuh gitu. Ana misalnya salat isya ya. Salat isya jam 1 peuting. Waktu isya lain jam 1 peuting. Waktu isya meunang. Teu naon. Sok we salat. Ayeuna asar 6:30. Itu nya salat asar 6:30. Menang da waktuna kene gitu. Ah, cenah teu meunang salat asar 6:30 teu meunang kusaha pada waktu asar kene selagi can magrib mah. Lamun teh mah kaayaan darurat hese gitu urang salat. Salat teh misalnya salatnya salat magrib ya. Salat magrib. Nah salat magrib rakaat kahiji waktu magrib, rakaat kedua ngong adzan isya tuluikeun we. Tuh ya salat isya. Jadi salat magrib itu dina 2 waktu magrib jeung waktu isya. Eta. Dah daripada henteu mah. Eta kan teh payeun ning Imam Syafi'i cacak-cacak dina eueuh cai jeung eueuh alat keur tayamum, deres salat mah. Hirup di hiji tempat dikersakeun teh dicicingkeun di hiji tempat nu mana eta tempat teu aya cai jeung teu aya alat keur tayamum. Sedangkan ngasasep waktu sholat, kumaha? Sholat toh. Sholat teh kan bae teh wudu ge dawuh cai. Kapan tayamum? Eueuh alat tayamum sholat ngan sholatna lihormatil waktu sore Imam Syafi'i sore Imam Nawawi nih kamari. Tangan ge di mana-mana pangijeng cai gantian eta sholat teh. Tapi yang misalnya halodona kayak kebuna seminggu berarti kudu dikodonya kudu di itu namanya ayat tuh misalnya cacing di hiji tempat ada mau salilana cacing di dinya tuh ada mau betah tak daek betah tuh entong boro anu gitu enak sakalian di mah cai saeutik kan teu betah ada mau betah moal nyata malah mun eta mah misalkan ditugaskeun di hiji tempat sabeula nya ayahna we meureun ya salat mah salat yang penting kalimatna lihormatil waktu gitu ngahormatkan waktu saking kudu ngahormatkan waktu gitu. Makanya orang salat misalkan jam 2 salat duhur kasupkeun waktu duhur ngan meureun leuwih hade mah nya meureunan beres ngong adan gitu ya gitu. Anu penting mah ulah salat di luar waktu salat gitu we. Nah salat lohor jam 4 ini salat lohor jam 4 waktu asar tuh gitu. Manahan beda tatimatun wallahu a'lam bishawab.